Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadayana. Alhamdulillah jadi deket anu ayeuna urang tiasa patepung lawung kangge ngabagi warta kabalarya. Tepang deui sareng simkuring Dikri Jaenal ku Adi dina program Warta Sunda. Aya hiji warta anu bade didugikeun kabalarya. Wilujeng nyakseni. Can pulih tina caah badak sababaraha minggu katukang Kecamatan Masamba, Kabupaten Luhur Utara, Sulawesi Selatan katimpa deui banjir Salasa penting tanggal 4 bulan Agustus 2020. Hujan gede anu lumangsung ti beurang nyebabkeun walungan Masamba naek sarta neuleumeun pemukiman warga. Kepala BPBD Luhur Utara Muslim Muhtar nyebabkeun yen banjir ieu ngahontal ketinggian antara 50 nepi ka 80 cm di sababaraha titik. Pemukiman warga di Kalurahan Bone Tua jeung Desa Bolalo jadi wilayah anu paling parah katimpa caah. Salianti pemukiman warga, jalan Trans Sulawesi oge teu bisa diliwatan ku kendaraan alatan banjir anu cukup tinggi. Warga anu terdampak ayeuna geus dievakuasi ka tempat pengungsian ku relawan jeung aparat. Salajengna pamirsa, informasi tadi jadi panutup dina patepungan urang dinten ayeuna. Abdi Dikri Jaenal ku Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.